Ada. Ya, saya juga mau kawan wajib lalaki jeung awe disunatan. Dan lalaki mah kulit luar anu dina hasabah mun awe mah daging saeutik. Lamun can disunatan cenah jika jawer hayam lamun tos disunatan jika korma dikeut saeutik. Ayeuna mah teu banu dikeut. Nek tidak diparaji. Cukup dicokel aya nu warna bodas, cenah mata holangna, cenah nyuratan kitu teh. Salah. Hati-hati. Tong sarobakan rahim ieu. Gitu. Kita marawi qoyatun ansaton muluki rahmi. Nyuratan awe teh nyalamatkeun tina bahaya kanker rahim. Hiji, tafsir Munir bakal berdampak hipersek. Ya. Tulis nyunatana bohong dan sunatan agama mah dikeureup. Engke jadi jiga siti korma urut teh cenah. Tingali yo. Tah ayeuna mah aya sabaraha hiji boro-boro bidah masih paraji ge sok. Mata holangna cenah ulah dikeureup cenah. Teu salah lagi di pers eta rahim kena sok. Pilihnya bu ngalaman gitu, keureup teh ku urang saeutik da. Kemudian saeutik. Eta teh kete wajah nanti dicerah cenah budak teh nya, dicerah cahayaan. Lamun teu disunatan mah cakurum kena teh mah. Baik, geus mah budakna teu disunatan. Da bohong, tinggal mata holangna cenah dia. Kadang mata holang lain teh teh beunyeun mun saha beunyeun. Gitu sabeudang teh lamun tu aya cenah dipurakeun tina ieu. Aya sulap para joge. Itu suka di jalan teu nya, itu mah maksudnya. Tuh cenah aya mamang bodas. Beunyeun. Boro-boro beunyeun masih mata holangna ini salah. Hiji budak loba nu teu disunatan aya. Budak awe loba nu teu disunatan gara-gara nyunatan salah. Teu make ilmu. Nah, teu ngaji kaajengan bidang paraji teu ngaji kaajengan bab nyunatan. Ayeuna teu make ilmu, teu disunatan. Sebab teu disunatan, satu hipersek, dua kanker rahim. Oh. Di saat pernikahan loba aturan, loba larangan. Teu meunang di bawah 19 tahun. Di bawah 19 teu meunang hijian lalaki jeung awe secara halal. Lamun teu halal, bebas. Heuh. Dan teu dihukum. Tapi lamun kawin di bawah aya sanksi 3 bulan penjara kalau salah. 3 bulan penjara, aya tuntutan di laporan, mana teu aya we. Aya tuntutan di laporan 3 bulan penjara. Kawinkeun budak di bawah 19 tahun. Artinya di bawah 19 tahun teu meunang ngahiji secara halal. Lamun ngahiji secara halal dihukum. Lamun teu kawin mah haram dibonceng leutik sabut dihukum bae. Nah kitu meureun. Oh sanksina. Jadi nu dilarang teh naonna ieu teh? Resepsi kobil nikahan apa hijian lalaki jeung awena nu ulah ti negara teh. Da umat Islam teh cari cing lari doeur cenah heuh. Ngajar doa ka bege. Pan asup di alamat di doa ieu. Budak 18 tahun geus rawan dibonceng ku lalaki, aduh dikawinkeun teu bisa. Ngandapan hese eta da cari cicing ka dia oge. Teu aya reaksi. Dalam aya reaksi mati warga da loba hukumna. Loba. Geus mah kawinna hese loba aturan hijana bebas, budakna teu disunatan beres ina. Budak hipersek, kawinna hese, ngahijina bebas sok kumaha. Bos penyakit loba, coba lamun dibuang. Baru ini rumah sakit labu darah, donor darah kemanfaatkeun mengandung hepatitis dari darah-darah yang pernah divaksin. Ayeuna teh nu pernah divaksin teh darahna teu laku jeung donor berbahaya. Ya berarti disunatan deui. Penyakit kumpul. Sehingga gaduh mah ari yang nyambung sunatan we ari ka 3 bulan teh mah 3 bulan mesti 17 tahun. Saya lah haula. Sama entonya wala awen teh disunatan. Entos mesti lihat disunatan. Aing geus penting ngacok urang.